Gagak duda ku sairan. Emang mah ada kumaha orang yang pilih mana gua. Cicingnya. Cicing. Cicing mah ada kumaha mah. Oh, sairan tuh sairan. Tah, sairan. Mana sih? Oh, sairan tuh sairan. Sairan. Mana sih? Sairan dah. Gagak duda ku sairan. Tah, sairan. Tah, gagak nak. Nah, gagak diserang ku sairan. Tah, sairan gunting. Sugan jelas sama gagak. Anjing kakak ini dong. Tah, gagak. Ya gagak karena dari nyayang atau naon. Gagak jenis gaok. Oh, kernyayang. Iya gagak kernyayang. Kerengakut. Kerengakut. Oh, si horeng teh gagak teh kerengakut di dia teh wa. Aing beli ku sireum PKI lah jadi guru bugan. Jadi kalabur. Aya rangkong, aya gagak di dia mah. Burung enggang rangkong dewa. Jadi dia teh aya si manuk gagak teh kerenyian sarang. Manuk gagak teh kerenyian sarang. Di deket sarangna manuk sairan gunting. Paingan atuh konflik wae ternyata si sarangna teh padeket. Nah, eta aya naon tah? Kunaon sababna ieu manuk gagak nyayang make jeung deket sairan gunting. Gagak mah otakna pinter wa, mainna aya maksud jeung tujuanana.